aya nu cocorowokan wa timalan nu saha cihi naon yang seri kenaon naon sia teh kumaha kadunungan sia kadangungan kunyuk karunya dunungan karunya naon ai pan urang mah sok naon saha udah gitu karakternya mun aya mah juragan Bima da sora malu eta simaan sama Kang simaan Bima mana itu simaan sama ku dewek dibawa tunggu pare baheula oh kumaha da kunci berbudak kumaha teh Kang remaja dewek mah panai ngebah pare ngebah ayam teh syah syah ayam teh lompat aya ingkah mau juragan Bima mah ngagerem heula ning kubacing syah belatrom sia meneurewas aing ayam teh nepi ka ngaceleng atuh ngaceng jauh nepi ka teu ngenok deui nah make teu ngenok da jaluk betok diomongkeun atuh ai jaluk ai juragan Arjuna juragan Bimanyu ngebah ayam teh cing kumaha ieu ayam ayam teh lain lompat ada celengeu celeng ngising ning kalah kaseri ayam teh kalah ngelelaning langsungnya dikitek langsung dicala gitu kan ngelelan eta hayam aduh aya kitu kade baah kade sing hati-hati jang kade bae bibir cu intel teh loba deui jang ulah ngomong-ngomong ulah kaget sadia uluh kujang nepi ka rangeteng kitu teh sihung padahamun alaa yang naon pipah naon sia teh pipah keur ngenyot susu da teh kudu dipipahan Gusti ya mirip sareng gambar anu katilu gambar naon yakin ya si Arjuna Gusti urang tewak Gusti cicing lari kamahan si goblok jelema teh nu tiluan teh nih dakara kadeuleu wae lain disangka naon ya kurang tuh kucap kicep Gusti kawas kocan tuh sugan aing kalkum buat teka uat teh pantes jadi kalkum bapak dewek damang teka uat tuh kalkum ayo cocok ya ayo disangkanya teh lamun bapak bukna panjang naon Kang beungeutna jiga kipas doraka bari da kos ka lain ka kos iwa teh jelema anu silo silau kumaha anu bogoh anu kitu mah pamali kakolot bener dulu itu anu diiket naon biheung agama Islam nu kitu mah kakak teh naon tina beungeut lain kacirina dina naon mo dan sia bener gitu agama Islam nya heueuh atuh sia teu percaya
nah geuning teu mawa onta nah pinter eta beragama cenah kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas moal abus ya aing mulai nanyakeun teu abusna udah gede carana goblok udah gede gajah mah gede kulkas mah leutik aing mulai nanyakeun abus teu na carana udah moal abus carana goblok kaciri lain gue lain agama nah tuh jawab nu balekeunnya ada moal abus kaciri lain agama kumaha ceuk maneh carana taluk atuh kitu heeh carana mabukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh tah bus ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we nah sia teh belegu kitu kitu kahayang aing teh goblok tong digiringkeun kulkas da sederhana da teu pira atuh geus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun keun antep cing sok eta rucing naon oh tong di aing mah saeutik ke naon kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas nyontek goblok oh bener nyontek goblok bener mikir itu siapa mikir benang batur wae itu siapa menang batur lah da mah teh kitu ngeusianana ge atuh da jawabanna mah leuwih ti kitu deuleuh ti aing kumaha bukakeun kulkasna abuskeun kudana moal abus nah pan aya gajah di jero anjing aing poho aduh Gusti Allah kapikir teu kapikir anjing poho aduh da eta si eta tah goblok teh sia sia nu ngaganggu ka aing teh poho aing aduh teu sangka teuing padahal kieu nya jawabanna mah yok bukakeun kulkasna kaluarkeun gajahna tah kitu asupkeun kuda tutupkeun we aduh ampun naon bedana motor jeung si laing hari aing manusok numpakanana aing motor nu ditumpakanana lain naon aing motor mah Kawasaki hari aing kawas monyet setan tadi sia kahum halus goblok teh sok aya ti maneh naon tarucing teh cing atuh salah saurang kayaknya ti kuring maneh nyaho teu naon kebon kalapa nyaho pun kalapa urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang di mana di kebon kalapa sok heula mana tukang lumpat kuda mah belegu di mana-mana ge nya heula kuda nya heula gajah heula kuda heula gajah nah pan kuda mana kulkas keneh tadi anjing aing poho deui wae aduh ampun Abi manyu kaget ningali aleutan bangsa siluman silmin duh anu parantos aya di payuneunana wong bagus kasaha teh nyebut wong bagus teh tah deui atuh lintang ti ka dewek didenget deui rasana teh cantik siapa orang nilai ngaran kaula Abimanyu saha Abimanyu lain Arjuna Gusti ini bisa wae genting ngaran bisa wae nyamar ngaran bisa jadi ya Arjuna ya mirip tetemu aya tanu tukang kalkum sama Gusti pek sora aing teh kumaha teh batak disaga kalkum tah ieu ngeunakeun kalkum camani aya kalkum camani mah
eta nu tukang beureun anakna kalkum karek bulu hiris Kakang teh. teh nyahoeun beureun dewek anak Pak Haji Rosad Dapal Haji Rosad teh. Ngabokong wae tah. kade cing hati-hati intel urang Kurawa teh loba Balabiri. nya kumaha lamun urang disangka Bima Abimanyu kaula dek ka mana sampean anjeun teu perlu apa kana maksud tujuan kaula he Ponggawa ngaliwat kaya tempat tina harti geus jadi milik kaula hah wayahna dipajak sia dibikeun harta kakayaan nu teh dibikeun modar iya mantap pajak dimaksa kitu pokona ieu daerah kakawasan kaula nya anjang tina ekonominya euy Akibat ekonomi apung-apungan. lapangan kerja mulai sempit Pangabutuh gede. gitu neangan untung tina enteng Daripada bertedahar teh. pasrahkeun harta kakayaan di bawah Raja Ponggawa kula lamun anjeun butuh ku harta kakayaan di bawah ku kaula sok semplakeun heula tak katuh apa kenca pegatkeun buuk salamar kaluar getih satetes amekan sadami kaluar nyawa tina raga wani marangak wae satya ora wani dening ngapakulanang kulanang kitu resepna juragan Abimanyu teh tenang Andalemi. ora ulang ayo ora wani ora wani dening ngopo kulanang maneh lanang jadi sami-sami pada lenang ayeuna mangsana bakal dicabut umur dia lah nyawa dipetik-petik ku kaulah aja kaken bacot nyata wayahna bejaan dulu mangga Gusti kapung wakul boy mangga siap komandan kadejang dulu itu ringui dina rungkun dulu ujang Walah eta ringun. wayahna bapak nyumput tong pipilun kana urusan politik itu Nyumput karat mah kitu. kada sing hati-hati jang bapak kada bisa muncit sawios atugan ku abdi urang asupan haye nu gimana Doh, mundur loba musuh tepot karek si anu ngabongohan. tetega abdi nyingkah Si anu ngabongohan kade. ulah kada teh hati-hati deui ulah euy abdi bade ngabantul heula katapea Jang naon deh moho. awas hati-hati banyu aduh Gugah den. aduh gening Kakang Gatot nuhun kan semaka pihatur nuji aya kejadian naon Wah, cing. kuningakeun aya bega laras Udah mau radio. nanging anak ditaliti yakin ieu teh usung esangna urang-urang Kurawa anu meunang gaji Wah, pikeun milarian Pandawa dikenal ungtik tetep. da eta naroskeun Kangjeng Rama Pandawa sadaya aya saditu asta jingat dawala hari Kalkum Wah, muka uah tetep berarti. tadi sia Kalkum Da yang dipencit nya tetep gitu. alah Kang, silakan jang naon Kang? juragan Abimanyu dulu Walah, kade atuh pilarian. ka mana Bapak sia Kalkum nu tadi
Daguan kalkum datang tongo. Waduh. Kakang ibu tongo mah Kai ibu tongo. pasti. Alah. Naon sia teh jamu air? Kai disebut jamu air. Aduh. Halo saya jamu air. Oh jangan cupatna. Aduh. Aya teh coba teh geus-geus sireum. Lamun dina kendaraan mah deuleu. Doh. Aing mah bus. Aing dewek sia mah teu boga bus. Leuwih nyari kan. Alah. Boga gede juga. Artina sia mah kagablog hirupna. Sia pangna ngabegal oge. Lamun dina imah aing mah hotel. Aya aing pacilingan. Leuwih parah tah malu Jadi pisan hate aing. Dalain imah goblok pacilingan mah. Gini nu Bandung ngajang. Eta mun urek ngaheujeun goblok. Geuning loba nu ngirim. Disangka imah pacilingan. Si goblok. Sok sia aya parus alus jeung aing. Lamun dina manuk. Naon? Aing mah manuk Garuda. Aing sia mah bangkeina. Dong nyari. Sia mah taina. Dong nyari Kang. Bales deui. Aing ngatingalikeun Yang lebih perih. Lamun dina udud. Naon? Aing mah udud nu pangmahana. Wow. Aing sia mah ti kotok. Naon hubunganana goblok udud jeung ti kotok? Baik, asapi kan nyarieun Kang. Aya sertifikat geuleuheun di dunia teh. Heeh. Enggak ngapodo we ka batur teh. Eta hubunganana teh kotok jeung udud. Kira aku siapa ieu bakal modar deuleu. Dek pipilueun sia teh. Naon teh? Eta si goblok ka aing nyebuti kotok. Iya. Iya jelema tong diganggu bahaya. Wah, bahaya. Jelema sa. Didinya goblok naon sia teh? Tua-tua sia. Lain didinya ulah kumaha we ka jelema ieu. Wah, jelema bahaya. Ieu teh sangar. Jelema bahaya, teman. Jelema bahaya. Bahaya laten. Jelema keur nguriling neangan tanding, anya serang neangan lawan. Saumur hirup mah sanyahoun digeti serangan. Pecahkan dagor kulingis. Kuat modar. Ada sing hati-hati. Nyamuji nyondrong ke. Coba sayangnya orang musik. Syariat. Goblok jangan dupak. Lain lingas letik-letik. Woi kak. Berat. Berat ayo. Berat itu udah gede teman. Ya udah gede aing mah. Oh iya. Berat. Woi, kata. Awas. Bisaan euy. Bisaan leutik-leutik. Jangan tukang musik ya. Heeh. Wah. Bahaya. Musik ya. Ayo. Sakira ke. Dibeunang ya. Moda eueuh. Sudah tadi dinya itu. Woi. Alah goblok. Beungeut aing ngan teh muning ya. Bae Hakan.
baingan. Ya kapararangi aing teh boga duit gede. Wah, Mun teu salah ieu rupa si Bima ye. wah si gorehel teh mah tuh. Agan. Waduh. Semah kapihateun nuhun. Ai geuning barayana si eta. Barayan boga entok. Marukana kumaha deuleu tah jago aing tah sok. Si hareupan. Saha sampean hai penggawa? Ngaran kaula kerincing wesi. Ngaran kaula kekirincingan. Kerincing wesi atuh. Jauh-jauh. Kerincing wesi. Kancing Jaya. Kancing Cetet. Kancing Jaya. Kancing Jaya. Badalungan. Badalohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh shit. Halus. Lecar waktuna. Ngaran siap Badalungan. Surya Pringga. Surya 16. Hei. Temenang. Kemenang. Surya Pringga. Bayu Putu. Aing jelema rayud kanyud. Bayu Putu lain rayud atuh. Jauh-jauh. Bayu Putu. Ngaran kaula Bima Putra. Anak si Bima. Bima Putra. Bima Ungjila. Jauh. Ilai kawa mah Ungjila mingkop. Auduh. Tapi omongan Bima Putra. Arimbi Suta. Arimbi Randa. Cekek aden. Naon sia? Naon sia? Naon kan teh? Ibu Tobil. Cin Arimbi Raja. Lain. Nah ada teh. Jauh. Atuh ningali wae kan ah. Jauh-jauh. Bunghar. Lain. Lain. Sok sia. Sok Ibu Tobil. Arimi Ratu Panggagahna. Lain. Jauh. Lain jauh-jauh. Lain gitu. Arimi Sakti. Lain. Meni jauh lain. Arimi Panggulisna. Lain. Bebas. Berembang. Teke aden. Si mau aing disiksa teh atoh. Lain atuh. Itu menurut Arimbi Suta. Cabang Tutuka. sok naon. Mungkin ngambek ah. Aya kasieun. Aya Cabang bayi. kasieun. Jabang Tutuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto. Cekek kira-kira kan. Naonana siapa baju? Lanceugna. Kabogohna. Bener aing nyaho si Bima sampean. Lain. Anakna, putrana itu belenggu. Aing ge nyaho si teh inte ti asdina nya. Hah? Hutang pati bapak teh hutang wirang beurang. Maju musik sia halibot. Aling. Bulan aling. Sawies ku abdi jelema kieu mah aling. Nikah sia goblok. Permios kan ini. Mudah-mudahan sih hasil ya. Hadiah wani mah. Aduh, paredong kira-kira. Ya, teu beunang si kurang ajar. Maledog teu geuna. Datara beunang. Ku kenca pada nu kakatahu mah beunang ge. Datara beunang. Tingali gede ku katuhu mah. Sok kanyaho. Bot, nun.
badai masih rokok heula kana. Wah, tuas awakna. Bangsat. Wah, lu garelo. Dasar iblis. Murukan beta. Itu sapira sia. Sapira gini. Benang euy. Benang. Di belah mana? Diarup. Sabaraha pengkolan deui? 3 pengkolan. Jauh kene? Jauh. Sabaraha tanjakan deui? 2. Jauh kene? Jauh. Sabaraha pudunan deui? 2. Seri. Napas goblok keburu bea. Babuk. Lain cicing. Timbang Tinu Agung sia. Babuk si tarik. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Modar sia. Tarik. Tunggal tengah teh bentak atuh. Kasaha keunaan abi teh? Kadunungan. Doy, bisa meledok kagan? Kagan we teh? Lamun nek deungeu teh mentong peureum sia. Bentak atuh. Benang Kang? Benang. Babuk. Hutang pati bayar pati. Sing tarik. Hutang wirang bayar wirang. Sing tarik. Mangsana ayeuna Aduh. pikeun di teungeu ku aing ulah asa. Teungeu. Aing teh geuleuh-geuleuh teuing ka sia teh. Bawa aja. Oh, sampai. Hutang pati bayar pati. Hutang wirang cing tarik. Lapur mau. Ayak mah. Lain asa kepada Kanjeng nu gelo. Thank you.